Dina lobana nu lalajo aya dua urang nuker diuk di warung panona teu woleh ngareretan ka lebah panggung. Ari eta dua jalma ngaranna Sueb jeung Ukar, manehna duaan ngahaja datang ka Cimanglid diutus ku Kirahian sangkan nalingakeun ronggeng mapag balebat. Utamana mah ngeunaan ronggeng si Panggalmui lantaran Kirahian banget ku panasaran ngadenge caritaan Mang Eutik sawaktu lalajo di Kademangan Lengkop. Akhirna mah Kirahian nitahan Sueb jeung Ukar sangkan datang ka Cimanglid. Para nayaga geus narae ka panggung pikeun memener deui pakakas pamirigna nu lalajo tangka caruring. Boga sangkaan pintonan ronggeng bakal dimimitian. Para tatamu geus mimiti minuhan kursi nu ngajalajar di beh lawang asup. Nu ngajaga kana pintonan ngabaradega me unggal tempat, utamana mah nu deukeut ka panggung. Panata acara geus naek ka luhur panggung, ger nu lalajo sarurak awahing ku bunga. Dina biantarana panata acara nganuhunkeun ka nu lalajo nu geus ngaluuhan kana eta hiburan. Panata acara oge ngawilujengkeun ka panganten nu geus ngadahup dina poe kamari. Teu poho panata acara menta ka sakumna nu lalajo sangkan tartib nepi ka pintonan lekasan. Cacap panata acara biantarana nu lalajo sarurak deui ayeuh-ayeuhan. Yang sugih naik ke panggung, terus bae biantara yang sugih salaku pupuhu lingkung seni ronggeng mapag balebat teu baca carita ukur mehapekeun kanu lalajo sangkan tartib ulah nyieun kariweuhan. Yang sugih nutup biantarana terus bae nitah pamirig sangkan ngamimitian pintonan. Ger anu lalajo surak pating kalepro, sora pamiri geus kadenge disusul ku sora sinden anu ngahaleang. Ke saha euy sindena aya ku tegep eta sorana, cek salah saurang nu lalajo. Ngadenge mah urang ngadenge mah eta Nyi Ratmi Wehwer urut juru pantun Kademangan Banjar Tengah, temal baturna. Paingan ade pisan sorana, cek eta nu lalajo deui panonna manco ka panggung. Di panggung ronggeng Nyi Entat jeung Nyi Dedah keur ngarengkenek ngibing, nu lalajo pating saruit pating corowo. Para tatamu aya kana 4 urangna marengan ngengklak Nyi Ronggeng. Cacap salagu disambung ku lagu anu kadua, Nyi Entat jeung Nyi Dedah ngarengkenek ngibing deui. Anu lalajo kagiliran pikeun marengan Nyi Ronggeng ngibing ka panggung. Sanggeus dipariksa ku nu ngajaraga, opatan tinu lalajo narae ka panggung, opatan ngengklak ngibing sapangabisana sewang-sewangan. Aya nu ukur gerak sirahna hungkul, aya nu ngan muterkeun leungeunna, aya oge ngan saukur curugna we hungkul nu utek-utekan teh. Atuh ger nu lalajo sarurak bari seuri ager-ageran ningali polah nu keur ngibing. Lah atuh ngibing teh ukur hulu we hungkul nu muter. Wah sengklek jelema teh. Nu lalajo bari seuri. Turun euy. Ukur utek curug kawas arek nyolok bujur hayam atuh ah. Ya naonan. Cek nu sejena deui pating corowo. Sanggeus cacap nu ngaribing tarurun deui basa pareng tarurun tina panggung teh pada nyurakan ku nu lalajo. Nok cicin geus aya di panggung, marengan sora pamiri geus kadenge dibarengan ku haleuangna sora sinden. Nok cicin ngarengkenek ngibing ngagiplek bari nyeklan karembongna. Ger nu lalajo sarurak deui ngarasa kataji ku ibing Nyi Ronggeng. Sokomo ningali dedegan nok cici nu miboga rupa pantes nu lalajo beuki sumanget. Para tatamu aya kana genepna marengan ibing Nyi Ronggeng rengse salagu dituluykeun deui kana lagu nu sejena.
Ayeuna mah ronggeng aya kana tiluna. Nu lalajo nu rek milu ngibing naraek kana panggung. Nu lalajo sarurak deui beuki ngarasa sugema modeunanya. Pamiri geus mimiti nabeuh deui dibarengan ku sinden geus ngahaleuang. Nu ngibing pating rengkenek maturan para ronggeng. Duh, aya ku teu papang balebate euy, apong putuna Kilendra. Geus moal gagal ieu mah. Salah saurang lalaki nu lalajo ngarasa reueus. Nyulur. Ijo kakarek ronggeng biasa. Momo eta geus bijil si pangalmui. Moal tuh nyulung muron. Temal baturna. Alah, sagelisna ge pigang sia teh. Moal aya nu kawas bidadari. Dewek mah hayang geura nempok. Lamun bener gelisna mata kaedanan, kop tak udud 5 bungkus keur si laing. Cek si lalaki deui semungoa. Jadilah, kadeh heula cak ye pokona mah. Cak, pokona mah heuh. Temal baturna deui bari seuri. Aya kana 4 laguna. Tilu ronggeng ngengklak ngaribing. Waktu anu dianti pikeun nu lalajo geus cunduk nyaeta si pangalmuih minton. Jang sugih geus nyalukan ka Nyi Mimi. Ratu Arum leumpang ngalangeor ka tengah panggung bari ditergos pulas bodas. Ratu Arum dongkok mere salam panghormatan ka Balarea. Marengan cengkat deui tergosna geus dilaan. Bre, Nyi Mojang geulis campernik nganding widadari teh atrapisan keureut beungeutna. Jep, nu lalajo ngadadak repe. Kabeh panon kasima ku kagelisan Ratu Arum. Sakabeh nu lalajo panonan neuteub meh teu ngiceup. Samangsa pamiri geus kadenge ditemal ku haleuangna sora sinden. Ratu Arum ngarengkenek ngibing, awak nu sampulur ngagiplek bari nepakeun pangirutna, ngabelenyeh ku imutna. Ger nu lalajo sarurak bari ajrag-ajragan awahing ku kataji ku Nyi Ronggeng. Atuh, edan eta pikang, beuh asa ku gelis-gelis teuing. Cek si lalaki nu tadi ngoah ka baturna. Katingali lur, sok lah eta udud ka dieu keun. Temal baturna bari ngagak-gak seuri awahing ku bunga. Paduli teuing dewek lapor 5 bungkus udud euy. Tapi dewek bener-bener teu panasaran ningali pikang nu sakieu gelisna. Jadi ronggeng gelis coba mun jadi pojo akang moal teu disenangkeun meureunana. Cek eta lalaki dumadakan hatena pating sareblah. Ratu Arum terus bae ngengklak imbitna ngakitek matak deung deleueun. Nu lalajo geus mimiti mota. Hayang maturan ngibing nu geulis. Sora pamiri geus ancad laer marengan awak Ratu Arum dengklang ka tukang. Leungeun nu nyekelan tungtung karemo ngaculang apa panona mimiti meletet dibarengan ku lambei nuruh-ruih muka saeuti. Ratu Arum ngagiang panggalmui. Imbitna ngakitek ngacet dicentok-centok. Nu lalajo ngadadak jempe deui sakabeh panon barun celik. Teu ngiceup ka Nyi Ronggeng nu keur ngageang ngacet. Sakabeh nu lalajo ngadadak panas asa pararanas tiris. Sirahna lungleng teu puguh rasa. Sirah luhur sirahan beunangna. Ger nu lalajo sarurak deui sorana ngaguruh teu puguh dengikeunana. Eta kukun si lain ngarangkul kana awak dewek sia teh. Cek Sueb ngepeskeun leungeun baturna Ukar. Atuh ampura euy. Awak kuring teh ngadadak ngeleper pating sariak. Temal Ukar ngelemes ngerasa era. Dewek iksa uas sia teh. Tapi ditangkep ku jalu mah deui. Najis mugolodo sia teh. Panon Sueb muncereng ka baturna. Ukar teu ngomong deui, panona mencrong deui ka panggung. Ratu Arum terus bae ngageang panggalmui. Nu balukarna, nu lalajo geus mimiti buringas hayang naek ka panggung.
on kitu deui kabeh para tatamu geus narangtung hayang marengan ngibing Ratu Arum. Kalacat aya saurang aki-aki ngalacat naik ka panggung ngan untung katewa ku nu jaraga. Ke arek ka mana ki teh? Pan ieu teh can waktuna maturan ngibing teh. Cek nu jaga bari nyekelan awak si aki-aki teh ya. Aki geus teu kuat hayang marengan nu geulis ngibing deuleun. Sameme aki paeh teh. Emal si aki bari teterjelan hayang leupas tina cekelan nu ngajaga. Teu bisa. Alik ulah newo-newo bisi kagali ke. Cek nu jaga deui awak si aki pada ngagusur ku nu jaraga. Kabayang aki geus acet-acetan joget. Pajargeun teh cenah memeh pae hayang joget heula. Rupa-rupa. Di luhur panggung sarua geus mimiti raribut pada hayang maturan Ratu Arum ngibing. Berengbeng teu kanyahoan Raden Ihsan lumpat ka tengah panggung ngadeukeutan ka Ratu Arum. Panganten lalaki ya. Gajleng Jang Sugih luncat berlumpat ngudag ka Raden Ihsan. Awak Raden Ihsan ditewak. Ke Raden, ieu teh acan waktosna marengan ngibing. Cek Jang Sugih geuh-geuy ka Raden Ihsan. Raden Ihsan teu nemalan terus bae teterjelan hayang leupas tina cekelan Jang Sugih. Rarai nyimas ucu reup geuneuk rai pias awahing ku benu kacarogena. Anjeunna cengkak piur lumpat ke tengah panggung durug-dug. Panangan Raden Ihsan digusur badis ka embe. Ger nulalajo sarurak eak-eakan beuki rongka. Nulalajo sawarehna geus ngang sreg ka lebah panggung ngajaraga meh teka untuk ngahalangan sangka nulalajo ulah narae ka panggung. Tapi nulalajo geus kaciri mimiti buringas. Jang Sugih muru ka Nyi Mimi terus bae ditungtun kaluar ti panggung laju dibawa ka jero imah. Nayaga jeung sinden gentak carengkat rurusuhan ninggalkeun panggung. Nulalajo bener-bener geus kaedanan nu antuk nama silih seret jeung nu ngajaraga atuh garelut rongkah nakeranan bari pating corowo gajleng teh keur kitu datang si Rawi. Kayaan jadi geunyleng sawareh nulalajo barirat lalumpatan sieun ka balerang ku nu ragot garelut. Awewe pating kocea budak pating cerewet mata keumpeur jleng sabubuhan punggawa kademangan daluncatan ka panggung. Nuker garelut gancang dipisah nuker silih tonjok geuwat pada newak hiburan teu nuluy kaburu paciweuh manten. Kocapkeun Ratu Arum nuker aya di kamar inyana ukur nyikikik seuri ngarasa lucu ningali polah manusa nu teu woleh garelut weh gara-gara ibing manehna. Ada tiap hiburan mah nya ek dangdut ek naon ulah lajo pada nu penting mah gelut deh. Komo budak urang aja ke rumejehna. lain lalajo sebenarnya mah hayang gelut we neangan kaributan. Juragan Danu enggal bae nepangan Juragan Dayat sanuk-sanuk ka Juragan Dayat wireh pintonan ronggeng teu bisa nuluy margi kayaan ka Cidagentingna. Nu narongton baru ringas meh teu tiasa dikadalikeun. Ari Juragan Dayat ukur gumujeng ngadangu cariosan Juragan Danu teh. Teu kudu jadi pikiran Kang Danu, da lain salah akang atuh. Anguran mah kuring ngarasa reueus ieu teh bisa ngadatangkeun si Panggalmuih nu memang sakitu geulisna. Sok komo samangsa ngibing mah kapan sakitu matak deungdeuleun. Geus sakurang-kurang mah matak pejah iman ieu teh. Saur Juragan Dayat bari gumujeng. Oh kitu pisan Gan Dayat. Si Panggalmuih geus jadi panarik pikeun mapag balebat mah. Teu boleh jadi kapanasaran pikeun balarea. Walar Juragan Danu moal bisa ngabibisaan nih tiap minton janten riweuh ku nu lalajo. Pikeun kuring lain kapok tapi beuki gawok we teh. Sabab ngaran kuring bakal milu ngajaul atuh
bisa ngadatangkeun si pangalmuih teh ke lamun aya karyaan deui bawa di kuring atau di dulur geus pasti bakal ngundang deui ronggeng mapag balebat kitu saur Juragan Dayat teu ngaraos kapok najan hiburan teu nuluy ge nuhun Gandaya geus kumaha deui atuh da si pangalmuih kasida matak ngirutna pikeun balarea saur Juragan Danu deui teu bisa heuh kumaha ngamaklum lamun pintonan jadi riributan Juragan Danu sareng Juragan Dayat teras bae aluprek ngobrol kocapkeun kayaan di lemur sampayan nyaeta di imahna Kirahian harita kadatangan Sueb jeung Ukar nu ngahaja dititah nyilidi ka Cimanglid samangsa aya pintonan ronggeng mapag balebat cik euy kumaha ngeunaan ronggeng mapag balebat teh utamana mah ngeunaan si pangalmuih cek Kirahian kacida panasaranana yo kitu teh Aden mun narongton baru ringas kaosna edan dah lapun Mang Duaan oge teu sirik ngiring kaedaan nyaan eta kaedanan nyaan eta anu disebut geulis teh sanes boboongan mun Mang Duaan asa nembe ningali hiji istri anu geulis campernik nanding widadari sampulur mata kuruy gademol mata kabong broy eta kantenan sewaktos ngagiang pangalmuih maduh ngaca dicentok-centok matak pating sariak kana salira aneh sadayana nu narongton janten heuh aredan karos pisan ku Mang Duaan walon Sueb nerangkeun sakabeh kajadian samangsa lalajo pintonan ronggeng mapag balebat ngajelaskeun kari ke Kakirahian Sueb jeung Ukar moal bisa mungkir lantaran manehna duaan geus ngalaman ku sorangan kumaha ahengna ibing si pangalmuih kuring percaya ka Mang Duaan sabab ngalaman sarta nyaksian ku sorangan anu artina si pangalmuih miboga panarik nu kacida luhuna pikeun dongeng mapag balebat nun pisan Mang temal Kirahian hatena mimiti ngarasa melang sok sieun kancra medar kasilih kawentar ku mapag balebat kieu Aden bilih mah cariosan Mang Duaan asa kaleuwih langkung paos mah Aden we ku anjeun ngiring nyakseni kana pintonan ronggeng mapag balebat tapi hapunten ieu mah da mung saukur masihan wewengan pokna Ukar milu cumarita manehna mere wewengan ka Kirahian bisi bae caritaan manehna dianggap kaleuwihan sajongjonan mah Kirahian ngahuleng mikiran caritaan Ukar tapi ana dilenyepan mah caritaan Ukar teh aya benerna manehna kudu nyaksian si pangalmuih keur minton caritaan Mang Ukar kahartiku kuring jeung nyana we kuring kudu lalajo heula samangsa si pangalmuih minton karena teu panasaran pikeun diri kuringna cik sugan Mang Duaan apal diwongkon mana deui mapag balebat bakal minton tu antuk nama Kirahian tatanya ngeunaan lemur nu bakal kadatangan ku ronggeng mapag balebat ke upami tepat mah bade minton di lemur cumanyan cenah pawahan karbangan palima namun ari waktosna mah pun Mang oge kirang kuning eta temal Sueb ngabejakeun lemur nu bakal nanggap ronggeng mapag balebat perkawis waktos nama pun Mang bakal milari waktos nu cindek lah cek Ukar milu mairan nuhun Mang kibailah ti kuring mah lamun geus meunang waktuna nu pasti ganjang bae bejaan ka kuring ke urang indit babarengan ke Cemenyan tapi kuring geus tangtu bari nyamur sabab moal loba jalma panu arapaleun ka kuring tak kitu Mang mangga Den tos kenge kacinekan mah tangtos pun Mang ka dieu deui sun walon Sueb mere kasanggupan kari ke Kakirahian sanggeus rengse ngawarangkongna Sueb jeung Ukar amitan Kakirahian kacaturkeun deui kayaan Ambu Esin jeung Mbah Kune najan tacan lila anakna jadi ronggeng tapi duit nu katarima ku Ambu Esin kawilang gede pangajina tapi ku Ambu Esin teu dipake monyah-monyah
tapi ditunda saware ngawayagah bisi bae boga karerepet. Ari beas mah geus tara mikiran lantaran beas dina gentong teu beak-beak. Sabenerna mah loba pisan lalaki nu nganjang ka Imah Ambu Esin hayang jonghok jeung Ratu Arum. Tapi Ratu Arum sok cicing di kamarna ngonci maneh, lamun aya nu datang teh cukup bae dibejakeun keur eueuh ku Ambu Esin. Ratu Arum teuresepeun ngobrol jeung lalaki, daek soteh ngobrol jeung lalaki ukur Kajang Sugih katut Yang Ahmad. Nu ceuk dina pikir Ratu Arum gede jasana keur dirina. Utamana mah geus ngajakan manehna jadi ronggeng. Nepi ka Ratu Arum bisa nganclong ka tiap kampung ngulayaban ka unggal lemur. Leuwihna ti eta Ratu Arum bisa ngadahar kadahara nu ngareunah nu tacan pernah katingali ku Ratu Arum ti samemehna di nagara jin mah. Kangaranan dinu hajat atuh geus tangtu sagala diaya-ayakeun, utamana mah ngeunaan kadaharan nu loba pisan rupana. Nu leuwih narik ati pikeun Ratu Arum nyaeta sawaktu nu lalajo raribut ka dituna teh garelut teuing kumaha Ratu Arum ka cidaresepna samangsa loba jalma nu garelut gara-gara ibing manehna teh. Dina hiji poe sakira wanci haneut moyan Nyi Iting geus unggah ka Imah Ambu Esin. Kadinyana bari mawa kurupuk sangrai aya kana 5 torosna. Salian ti mawa kurupuk sangrai Nyi Iting oge mawa sambelna di wadahan kana pendil. Lamun dicililin membeureunnan mirip ieu nya bilus banyur nya palawargi. Di imah ukur aya Ratu Arum sorangan, Ambu Esin marengan keur katampian ari bakune geus miang ka sawah. Naon eta teh Iting? Cek Ratu Arum bari nyidik-nyidik kana kurupuk. Itu ngaranna kurupuk ojai Mimi. Kuing teh ngahaja dagang meungpeung isu kene. Geus urang mah kapan sok nganter ilaing latihan dongeng. Emal Nyi Iting bebeja ka Ratu Arum lamun manehna dagang kurupuk. Kurupuk ojai? Ah mararodel ilaing mah Iting. Dagang teh teu parok sia mah. Cek Ratu Arum teu apaleun meureunannya kana kurupuk ojai. Teu parok kumaha sia teh Mimi? Pada uing mah dagang kurupuk lain dagang muning. Nyi Iting ngarasa keheul ka Ratu Arum lantaran disebut teu parok. Ilaing mah bedegul tapi bodoh sia teh. Wajar dagang kurupuk ojai. Tapi geuning eta kurupukna teu ngajara redog. Teu kucubekan ngararojai sia teh. Untung sok bobodo batur Iting. Pamali. Pokna Ratu Arum teu sirikna molotot ka Nyi Iting. Hor itu si Mimi. Bodoh mah ilaing sia teh Mimi. Di mana aya kurupuk bisa ngojai ku kuci bekan kawas meri. Tingali atuh ku ilaing sia Mimi. Palon Nyi Iting leungeunna nyokot kurupuk sangrai hiji. Terus bae muka tutup pendil anu dieusi sambal ngenclong. Sambal ngenclong teh nyaeta goang nu make oncom terus dicaian nepi ka ngenclong. Kurupukna diasupkeun ku Nyi Iting kana jero pendil, teu lila dicokot deui, am dihuapkeun ku Nyi Iting bangun ngeunah nakerana. Ratu Arum nengetan pola Nyi Iting ngarasa kabitaeun meureunnan. Leungeun Ratu Arum nyokot kurupuk satoros, burulu kurupuk diburulukeun kabeh kana pendil. Kurupuk dicokotan deui ku leungeun Ratu Arum teu sirikna dikobok. Ka dikobok segala. Ratu Arum terus bae ngahanca ngadahar kurupuk ojai nepi ka beakna. Panon Nyi Iting tangka buncelik. Ari ilaing kunaon Mimi? Kuing teh apanan keur dagang sia teh Mimi? Atuh ka kieu mah kuring teh bangkar. Cek Nyi Iting luwalewe rek mewek. Kuing mah rek meuli sia teh Iting. Ratu Arum teu nolih ka Nyi Iting. Burulu kurupuk diburulukeun deui kana pendil. Ratu Arum ngadekul deui ngadahar kurupuk ojai, antukna mah 5 toros beaku sorangan. Kitu deui sambal ngenclong dadas kari wadahna. Atuh ngaranan awewe nya. Rek bangsa jelema bangsa jin kana nu lada-lada wae nya. Mun ayeuna mah seblak, baso. Baheula kerupuk.
kerupuk ojai. Nyi Iting ukur calawak ngerasa kaget ku kalakuan Ratu Arum. Itung sia teh Iting sabarahaeun? Cik Ratu Arum atra biwirna kutap ketap hayangeun kene sigana teh. Nyi Iting ngagurubug asa kagebah. Kela Mimi, urang hitung heula. Nyi Iting ngitung piduiteunana, tapi hanya akal. Nyi Iting teu ngitung jumlah kurupuk satorosna. Teu berenang asal mawa we nya teu diitung sabaraha satorosna teh. Puguh bae Nyi Iting bingung pisan, gawena ukur hulang-huleng. Kunaon sia teh Iting? Ulang-ulang kawas kunyu kabuhulan. Cik Ratu Arum panona mencerong ka Nyi Iting. Uing teh poho deui atuh. Satorosna teh aya sabaraha hiji kurupukna. Timbal Nyi Iting bari nyabakan tarangna. Awak bedegul tamu sia mah Iting. Otak kawas kotok boloho sia mah. Cik Ratu Arum bari nyokot torosan urut kurupuk. Ari Nyi Iting dikitukeun ku Ratu Arum teh teu nemal. Torosan dialak-ili ku Ratu Arum imeutna keranan, terus bae diitung. Jing duang deong tanuk uncal ngarampeol tek-tek berwek genjreng jing jidu jiong jiduk jiun. Pokna Ratu Arum ngitung jumlah kurupuk satorosna. Nyi Iting ukur colohok ngadenge kekecapan Ratu Arum nu keur ngitung teh. Jadi satoros teh aya 5 ulas siki sia teh Iting. Kabehna aya 5 toros. Ku ilahing di dahar hiji sia. Jadi jumlah kabehana teh jadi saahem. Cek Ratu Arum ngitung sakabeh jumlah kurupuk. Saahem teh sakumaha sia teh Mimi? Nyi Iting tangka kerung banget ku teu ngartieun. Dasar bodoh sia mah Iting. Cek uing tadi satoros aya 5 ulas siki, sakabehna aya 5 toros. Di dahar ku ilahing hiji. Jadi jumlah kabehana teh jadi saahem. Minggeus uing ari ketampian mantuan si Ambu. Pokna Ratu Arum terus bae cengkat bari ngalungkeun duit ka Nyi Iting. Inyana indit tidinya asup ka kamarna. Nyi Iting ukur celeumeut ningali Ratu Arum nu ngejat tidinya teh. Ngan basa ningali kana duit kawilang gede pangajina. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan. Cag urang tuna di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.